Kesenangan tangku nyorang kahanduran mulampa orang di dunia ngaliwatan wates wangi pasti dirina diliwat ngaliwatan wates wangi pasti dirina diliwat keluarga tertiangi negara urang merdeka wujudna proklamasi salaku warga negara ulah rek pakia-kia najan bangsa suku beda-beda tapi tetap Indonesia Pak Haji Sidi Indonesia mulampa orang di dunia kita nuh konanong ngeliwatan wates wangen pasti dirina diliwat Pak Haji Udung pasti diri nah diliwat Abah Kamsi sepanjang urang gumalar Mamang Boib ulak tenggatnya ikhtiar
mau sepertos sim abdi tuna budi sisi pengerti ulah rasa pangunggungan kabatul osok mualanggeng salamin sopi nangis dan apes Eling kapur madu mati Pak Haji Sidik Purwani kurang ajar jadi bangsa ibu ajan ini merdeka perjuangan Nusa Jati putra putri Indonesia Bajanun tulang tanah negara tong diperkosa ibu aja Epon sokomo direkayasa sakit hidup dages waktuna hidup teh bakal dipindahkan tina alam lalagasan kana alam rimitan ka putri Astina kakasih Dewi Lesmining Puri panjang lebar nama nyangakeun pangresa nyangakeun ceng 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 dangukeun ku hidup kasep Allah nun iya bagja cuk dek mere madu kolot ka dieu teh lain dek mere racun gau sabab lamun ceuk bahasa ayeuna mah meureun prospekna hebat cerah masa depan sabab didenge-denge tiba heula ti mimiti Burai Pandawa jeung Kurawa ngan bentrok ke jeung bentrok paribasana Pandawa Kurawa ti leuletik siliarah pati ti lelemut siliarah umur ti bubudak siliarah nyawa pisan keakuran sedangkan curug jelema curug batur kasaha mengkona kaeyang murid saha teteh Pandawa murid saha teteh Kurawangan Parasea jeung Parasea pan muridorna saha nu goreng tah pajarkeun teh naha guruna teu bisa mereskeun atawa ngahaja diadu-adukeun tah ka dieu mengkona tapi da eta mah ti jelema nu ngewa
sabab ieu teh dunya teh dua papasangan kulon wetan kidu kaler borang peuting lodong hiji poek salah naon poek caang salah bener awewe lalaki satiap-tiap ka jelema aya nu mika resep teu anggang teu mika ngewa tuh tah pikeun ngahinarkeun eta ucapan pikeun ngakurkeun di Pandawa Kurawa teu aya di jalan lintang ti ayeuna bebesanan antara Pandawa jeung Prabu Duryodana anu kabeneran pisan putrina teh bogoheun ka hidup jalan kaluar mah da eta anu jadi rebutan ti budak nyaeta ngeunaan kalungguhan ka kawasan negara Astina tangke di mana-mana hidup prung laki rabi sareng putri Astina negara Astina moal kasaha sok lintang ti kahidup beunang deui ku Pandawa anu dikakawal teh mah burung kapibana deui ta ayeuna eyang wangsul ka Astina teh kudu mawa paisan eusi ceuk kitu ceuk ieu nah narima lamun hidup dek dikawinkeun ka putri Astina ceung jawab ijar menang mana Gusti petengnya hati ngira hati ngira wis mama biar menang-menang Gusti petengnya hati ngira hati ngira lir kalimpudan mega bodara aworlan mega putih wala salin sumabda salin sumabda Raden Gatot Kaca sakedapan boten wangsul marganipun peteng penggali dangu-dangu ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun paman minta jawaban anu pasti anaki jang waler kaya agan cicing cemar bisi dipaleng pek kuaing jarios oge pikeun nyarieun urang menjembe urang mah para lun maklum kasuhun ninggalih nu dipamriha punten anu ditedap paman kumaha kumaha dah cobi kulan teh sanes nampi kana pangasih sanes nolak kana kanyaa nanging dugi kadanget ayeuna putra Gatot Kaca teh teu acan aya maksad gaduh bojo margi da teu acan aya si ratu ka istri teh nu kumaha ai bogoh teh kumaha sir teh kumaha ai nu disebat cinta teh rasana teu acan teu mungkin dari umur mah hidup teh geus kolot heueuh rasa pisan bogoh ka awewe eueuh teu aya teu mungkin sabaraha taun umur teh nya kirang langkung aya 30 mah ah boa aya kelainan teh aya kelainan mun kieu mah malahan 30 mah keur meujeunna resep eyang baheula keur ngora entong boro make jeung papanggih jeung awewe aya popoean cangcut di poe ser nud
Tuh. Aya BH we di poe. Da ngalepak atuh. Itu. Cicing. Lamun keur budak. Anu bener ieu leres ieu, leres. Cing kasep cing bisa ngolokna, cing bisa ngolokna. Ya. Akang. Lain dunungan urang gak. Naon deui Akang? Beda jo ke proses. Juragan Gatot Kaca bade ditikahkeun ka Putri Astina. Sumohon dia teh kulaan. Tapi cek saya mah lain ya. Lain kumari Akang. Politik. Udah pirasatna kan. Teu mungkin musuh make jeung ngajak bebesanan. Amun aya nu sajena beurang. Aya nu sajena beureun ieu mah. Ieu mah pasti aya udang dibalikeun deui mah. Aya udam Bapak Syai juga namanya mah. Mungkin musuh Kitu cek dek teu mungkin make jeung lah. Dorna teh atuh kan. Apal meureun. aya musuh hayang nyenangkeun tuh. Ya. Kulaan. Lamun nya teh mah meureunnya lamun batu turun kesik naek. Mun nya teh mah. Itu purun ieu daek moal teu rame meureun hajatna. Moal teh 7 poe 7 peuting atuh. Moal teu 7 poe 7 peuting hajatna. Kadang dangdut tigana mah ditabeur. Tapi da Juragan Gatot Kaca mah heueuh da can beger atuh. Can beger. Cacan naling istri. Masih cara dewek umur 16 tahun oge geus sasebred. Padahal saumur jeung tukang gamal. Jadi hidup teh nolak karena pamaksudan ti nagara Astina sanes nampi pangasih paman putra teu acan aya maksad bojoan. Ya rupina itu acan aya maksad masieun ulah bade dipaksa cicing goblok. Wah, sia teh kamina-mina teuing. tong iring nyarios uap ikan nyarieun jempe we mending oge. Da moal dianggap sia teh. Eueuh pangaruh. Lain level dalam bicara di nu kieu. Cicing. Wah. Jempe wah. Cing kasep cing bisa ngolokna bager. Wayahna tarima Gatot Kaca. Keun we teu bogoh mangke ge nuturkeun. Ngaran-ngaran rumah tangga. Ampun paman. Margi ai rumah tangga teh. Kedah runtut raos sauyunan sageges sapihanean. Mun cai jadi saleuwi, mun darat jadi salebak. Kedah harmonis. Kedah bahagia dengan rumah tangga. Sedengkeun pan putra teh teu acan aya maksad bogoh ge henteu, teu acan aya. Nya ieu mah tarima we bilih melengkung bekas nyalahan paman paralu. Allah kumaha we carana teh mah era Mang Wangsul ka Astina teh moal teh ditegor ku raja. Wayahna tarima kasep. Paralun paman, paralun. Mugia paman ulah jadi bendu bae. Dek narima apa moal? Tah, iya. Mang teh geus sanggup. Mang teh geus sanggup pikeun ngawinkeun hidup. Wayahna daek teh daek dina waktu ayeuna Gatot Kaca kudu kawin ka Lesmining Puri. Ampun paman. Ampun paman. Ulah bade maksa bae. Paurnya madang. Ya anak. Ya. Wah. Ampun paman. Dek daek apa moal? Moal tiasa paman. Urang ajar Gatot Kaca. Ngerakeun ka kolot. Wah, jompur sampe apa bener? Tenyo inaon. Aduh. Ampun. Nah. Kan dikerasan. Da kudu kitu. Ulu. Ulu. Wah, eta geuning. Amuing.
ngaberi satwa. Aduh aya anakmu paralun malum kasukun ninggalih nu di pamrih kapunten anu ditedak di luhur sausap ramuti hanap sausap dampam ieu teh kapalai pihak katilu dugi ka kieu teh kaayaanana paralun ulah dugi anu teu bilih kaituna baka pecah belah baka ansur sagala rupina di urang tak kitu kapalai pihak katilu kaulan naon sia pipilueun naon sia teh kadunungan mah patahan Aduh, meuni kumawani teh. kumawani bangsa sia Eta dunungan di papan. sanes ya bilih pak ayana Ai dipaksa mah da moal. cing jaro dek dikamanakeun wibawa komara dunungan nepi ka daek di papatahan kudu kitu Cing. hah notorogan sia lauk buruk milu mijah Cing jawab buah kan. ya rupina saleuheung keneh lauk buruk milu mijah nun jeung tibatan lauk mijah milu buruk Alah beres teh mah. coba itu nya Ya. Balik-balikeun deui. maka jeung malik-malikeun sia tutung teh dibalikeun mah nun Sae buah. ngeledek teh mah ngeledek ragaji ka jahuluna nah sakabina-bina teh si bangsat Bawalan sabun ka gini. wah sawius atuh ih nya kitu bilih kumaha onam ka dieu sia Wah, paurna. Wah. pipilueun kana urusan ieu ngajedog gue pawongan mah Udah. uluh ayana nuhun guys Ketrot di wah. menang asuh ti zaman lemut menang ngakon ti zaman bolon teh mulang tarima ku nyiduhan nuhun agan Ngatik tilelutik wah. kurang ngajar pena stiker sayang tumampar Semar Badranaya barang dijejek lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana nya dan si Semar mah turunan juri jarian cek ama oke turunan uka teh nu kitu teh Si gentayangan teh eta. paingan ai malam Jumaah sok aya gentayangannya teh si eta nya Gatot Kaca Aulad daek apa antri kawinkeun ampun paman lamun kitu sarana sirip paehan waing aduh permios ai jeung jaro udak kumaha lamun percayakeun ka suata mah urang ajar Gatot Kaca rek lompat ka mana tewak Kang. Beres ya. Sembah kapihatur ulang naon sia dek naon ari kasauran teh teu payus munguh diwiku teu wajar aya di panita teu ginding aya di resi eta kasauran teh asal ngeunah jang dirina Semar teh jelema sarua aya rasa Beda satu saksara unggul. sakacumplang sakacampreng ngomong je Bobak kanya Kang. aing teh panita dulu aing teh utusan Astina dulu goblok Aduh eta pas. emangna hak asasi kuring salaku manusia teh rek diukur ku tungtung sapatu silaing Bendah. dume silaing utusan raja Eueuh Kang. teu bisa adil teh keur sarerea deuleu euy Da boga harga diri. Arjuna Ada Kang itu. lapur lapur kumaha lapur si Gatot Kaca teh nolak nampik
lampik sapa jodogan. Waduh, atuh gagal bener. Oh nya tak kitu. Wayahna da ieu mah geus aya sen ti Arjuna. Sakuat tanaga si Gatot Kaca tewak. Tembak. Perbios. Naon? Antos. Ayo matu pahati gelu. Lawan. Agan. Pun bapak ke mana? Nyeta, Pot. Lieur mikiran bapak maneh leungit tidak paningali. Hebat bapak maneh. Ti abdi teh ilmu nama sih. Percaya. Si abdi oge. Itu ilmu bapak akan lah. Duh. Kan? Sembah kapihatur nuhun heula. Sae kulan ah. Da beda kana karta ge hate abdi. Da hate mangaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese. Benar teteh. Da yakin sanes bade ditikahkeun agan teh lah. Ada firasat lebih ti heula. Nya sanes agan teh bade biasa we. Dik buating dilekek Dihenteng diracun ge di tumagan. atawa dilekek gimana mah. Eta teh Kurawa teh nu geuleuheun pisan ka Panawa teh mungkin nyeta eta. Kahijina mah kahijina pisan bakal mah teu bogoh we deui. Teu bogoh Kang atuh jaga anak. Ngai tong dipaksakeun eta bogoh mah. Jaga anak. Jaga anak raja ada raja jeding teh mah. Masina model abdi mah asaya tepak suang. Ari akang model abdi atuh. Mun si ieu kawewe nu kumaha oge seneng. Boleh konyol. Kedua atoh boga lanceuk norma. Jeung tibatan aing hayang ka ucing. Pikir ku si Teh normal teh bener. Gatot Kaca. Alihot. Ari Kang. Alik. Aswatama ulah ngudag tuh. Sina Dewanga. Kurang warah tambah hiji seulanan. Nah gitu kan kedua ku abdi cicing. Paling gak akan mah. Aswatamanya. Aswatama. Kadi silinyong. Kan antep Sina Dewara kudunungan. Pilih kirang tanaga ku abdi ulah cicing bunuh. Dah, Cicing bener gitu. Ayo tunjuk. Lamun dibere kasempatan dewek gelut jeung Aswatama tingalikeun mundur. Hah? Bener. Ari diuk dah heglaret. Lomang. Dewek batara seuri. Naha da mineng teuing cetik ti kebrus teh. Gatot Kaca. Sadaya-daya kasepuhan. Aula Gatot Kaca. Apa paudang? Ngahina sia urang Astina. Anu teh leunah nama Akang. Lah, Oh, mun itu benang di canda tuh. lamun teu dihalangan aing mah. Wah, arti malibir atuh ieu. Pepes gayang. Mupus keuyang maksudna mah Kurang maring. dek daek dikawinkeun kurang ajar. Wah tiasa kasepuhan. Lamun teu daek aya dipareskeun ku aing beung deh. Jagakeun. Upami salira kasepuhan bade maksa mangga. Samplakeun letak tak katua pakeun sapegatkeun bung salawar. Kaluar ketis satetes amakan sanabi kaluar nyawa tina raga. Kurang ajar. Sawias ku abdi lah ku abdi. Cicing sanu gelo. Akang. Lain geuleuh-geuleuh tinggal Akang tuh. Itu gelo. Geus. Disebut nu gelo aing euy. Amak disebut tu gelo mah tuh. Mina teh tengeunah aing. Geus kan bae. Tidak kelek. Aduh, ampun. Tegala, mangga pati, iya.
Hollywood. Nah, Aling. mudah-mudahan ya kan. Pilih kirang tanaga sama teh abdi 3 kali. Banyak matna ka. Pak Haji Sidik gitu. Abere. Nyingkah siap. Nyingkah pun. Nah, nyingkah. Hayo nyingkah. Permios satu, sok. Curi siap. Do gebro he mo. Ngomong kaing. Jiga ini. Alah. Permios lan ini. Dek naon siap. Dek neungeul ngan kapangi. Leret sebentar. Leret sedikit. Ada kelengahan. Manfaatkan. Kero siap. Boleh dong. Maju ke gajah. Aku kemana? Nah, poin pekaputnya sebenarnya. Mangga. Benar. Sok. Poin. Ngalawan siap. Poin. Awas. Usik siap. Poin. Poin. Siap peluk. Curi deh. Ngadon ngabongohan siap. Wih. Dek nama deh. Tengah nah weh. Bapak kuring dihina. Disebut nu gelo ongko. Weh. Pakai gerakan naon eta teh? Pakai gerakan naon? Saya Awas. Makan. Siku abus. Kurang ajar. Ayo Haji Sidik maju. Pak Haji Sidik. Waduh. Tuh, wah. Binatang. Maju. Gunang euy. Gunang. Babuk tuman. Babuk, Ayeuna aing. tadi babuk. Tarik. Tarik. Oi, no. Bentar itu Aduh. ngadengeun. Kagan geunana. Cabok seuy. Aduh. Modar sia. Bida-bida teuing maksa kan umum. Anak itu sarwana. Bah. Halo. Mamam. Mamam. Mo. Tak, eta ulah dituluykeun. Kayak itu udah pilih mobil. Alah. Udah. Udah. Nyari motor kali. Aduh. Hei, Si katuman. ampun. Ulah maksa kan umum. Bahagia
matak naon eta putri teh lamun kadewekeun ieu mah anu embung dipaksa anu daek henteu sing mikir saeutik sabab urang teh sing boga pikiran lamun mungeun maka itu ge dina rumah tangga teh moal beres sing mikir saeutik da urang teh pek pikir ayeuna ku didinya kitu tah aduh biasa bebas satu teh euy benang babuk cuman tarik rock kasaha keunana tengor sia kuing mina-mina teh pika giluh sia teh aduh ai pulerak bareng segitu deket antara kena lu sok bisa ya kapanasaran ampun wanita merah kaca di pertapan tutugan Gunung Parasu kasumpingan Raden Gatot Kaca Gunirahangan Dika aturan rawuh mena nampiri bunuh laksa ketika bingahan aki dupi ieu teh pertapan naon aki upami di persanten mah ieu teh pertapan tutugan Gunung Parasu dupi anu jadi sesepuhna pertapan teh saha sanes agul ku payung butut kaula pisan salira laras dupi kakasih saha upami di persanten mah merah kaca merah kaca laras nuhun ditepangkeun ieu sareng menak cobi aya pikeun naon ieu teh cu sareng saha kakasih kaula laras upami di persanten mah ngaran kaula teh Gatot Kaca meuni sarua kacana yo Gatot Kaca leres di mana menak kaula teh ti Amarta aki uluh moal kitu nah da kaula maseun di dieu ngayakeun pasantren nyaeta ngiring ngarojong we ka pamarentahan nagara sabab nagara sareng bangsa na teh ngabutuhkeun sumber daya manusia nu berkualitas saseureun sabeunyereun bade ngabantoskeun nyaeta supaya jadi masyarakat anu madani masyarakat anu religius kultural jeung wawasan lingkunganana sae tingali para santri bebersih daek nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeulem ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun sili asah sili asih jeung sili asuh luyu jeung adat katimuran margi dina waktos ayeuna teh sakedik ageungna budaya urang teh sasatna ampir kalini ku budaya-budaya deungeun sedengkeun ari budaya teh anu aya patula patalina sareng peradaban martabat hiji bangsa bisa diukur tina budaya na mun budaya geus aut-autan bangsa na rusak leres malahan sepuh kapungkur mah menak pun dan ieu menak sae
sepuh kapungkur mah aya cacandran ke cenah di mana-mana panon poe biji ti kulon ta eta tanda-tanda karuksakan negara. Tapi pan ayeuna masih kene ti wetan. Tah di dieu urang salaku manusia anu diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan kedah diange upami ngange hak manusia didinya neme disebat mulia upami hak manusia teu diange eta kamuliaan manusia teh harkat darajatna bakal sahanapeun sato. Nyaeta anu disebut manusia mulia teh anu bisa ngagunakeun akal pikiranana budi pamih rasa jeung perasaanana anu dina pagaweanana teh ti dituna sidik tableg amanah patonah turtan nafsuna anu diangeuna nafsu mutmainah rodiyah mardiyah jeung kamilah neme disebut mulia tah di dieu urang ange ilmu anu sabener-benerna ngan ai bener teh aya sababaraha perkara. Hiji bener ceuk pangeran eta mutlak absolut. Dua bener ceuk filosofi. Katilu bener ceuk ilmiah. Kaopat bener ceuk hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas. Cik barudak ayeuna mah. Ieu. Tah panon poe umum sadunya nyarita panon poe teh bijil ti belah wetan leres. Ieu. Padahal cek ilmiah mah henteu. Ilmiah nolak. Nah, da panon poe mah cicing. Da bumi anu muih manyanu cicing bijil polaras atuh kumaha tak kengengna ku filosofi kumaha nah ari panon poe biji ti beulah kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh sabenerna geus nyenerkeun ka urang barat. Panon poe biji ti kulon teh hargaan kumacek dolar kadaharan bangsa urang geus gengsi ngadahar kulub talus da eta nu didaharna hamburger hambur duit ger pasea tak budaya we kaseredkeun ku budaya deungeun da aya budaya-budaya deungeun anu dilalajoanana teu afdol lamun teu bari mabok. Anu temahna di urang teh kalini jati kasilih ku junti. Cul dog tinggal igal. Leres tah hiji tah. Tina budaya we adat katimuran teh teu aya sopan santun ramah tamah DP hanap asor tawado leresnya kita bilih ieu mah bilih dek newa kaki dumeh muka pasantren di dieu oh sanes sae aki sae sanes teu ngabogaan tekad aki mah dek ngaruksak nagara jeung bangsa ngan ieu mah ngadidik barudak ngaridik nonoman supaya ulah poho kana jati diri sae pisan aki oh jadi sanes bade sanes bilih aki masuk leuwas baklum geus kolot teu aki mamuka pasantren di dieu teh teu kaentepan ku politik teu istuning murni cilik putih celakerang lain dek ngalah duit aki mah lain loba duit mah aki mah kitu oh saya
dumeh loba murid loba anak buah dermasana dijual lain aki mah lain ieu mah dek ngamalkeun ilmu we anu sajati di mana sabab kitu dawuhan pangeran oge sanajan saayat tepikeun ta eta bilih jadi dosa bonga nyaho di mana kieu salarasna mah kaula dumungkap ka dieu teh sanesna mah nuju abur-aburanuluh nah aya panglima abruk-abrukan kieu moal di demo atanapi korupsi sanes aki naon kaula teh salarasna mah ku paman gaduh paman kagungan paman kakasihna paman Arjuna ai paman Arjuna teh kapangaruhan ku guru Residrona ku guruna kaula teh bade ditikahkeun saurna teh ka urang Astina ka putri Raja Astina Dewi Lesminingpuri ai kaula teu hoyong da can aya maksad bojoan tak kitu aki manawi aki uninga pangnoropongkeun kan pangnoropongkeun pangmelengkeun nah leres eta urang Astina terek ngawinkeun kaula atawa aya kasang tukang ti eta sanes naon sanes bade ditikahkeun hidup teh bade diracun sabab urang Astina teh menang beja Gatot Kaca teh keur naik daun di mana aya naon-naon moal kuat nying hareupan Gatot Kaca kitu tuh nya nuhun aki nuhun eta rasa kau lagi kitu teh sanes suudon da ieu teh sanes memang kitu pamanah atuh meni teu diangepan ningali batin tah kitu lolobana dina waktu ayeuna teh jadi mikiranana ngan sabelah mikiranana soal dunya wungkul Dajjal teh nu kitu panonas hiji teh jadi paningalina teh ditinggalikeun kana urusan dunya wungkul cul kana urusan akhirat jadi tebalan matak no gencang hirupna tah lamun pemerintah atau pejabat geus kitu bakal hilang kepercayaan di mata masyarakat wibawa komara bakal leungitan gumawi moal aya ajen dihormat pun di tukang ada di jebian di Malang nya tahu tah kitu kumaha atuh kaula ki ayeuna wangsu ka nagara diancam kene ayeuna mah da aya sabenerna pijodohan hidup teh da hidup teh lalaki setiap lalaki pasti bakal boga pamajikan pijodohan anjeun mah ceuk panoropong aki aya tu belah kidul didinya aya nagara ngaranna nagara Tirta Dahana kakasihna teh Dewi Dahanawati Allah Dahanawati putri na Prabu Dahanadewa ayeuna teh keur disaemarakeun ku geulis-geulisna eta putri disaemarakeun saha nu bisa ngelehkeun jago saemara nu jadi jagona teh patih nagara Tirta Sakti ngaranna ta eta bakal ngajodo ka putri eta ayeuna teh can aya nu ngelehkeun geus subul geus aya sabulana saemara teh waduh kitu aki gara sok tingali heula we awewena lamun bogoh milu saemara
gitu sarana teh gelut heula nya resep atuh gelut mugi ada hidup mah ahli ada diulik tuh ahli waktu jebat sanggup nah eta teh leres pijodoeun ulah nah eta leres pijodoeun gerak bisi teu percaya pijodoeun hidup uji we ku hidup ayeuna ujina kumaha ulah make pakaian eta kahiji batur teh bakal segan bakal sieunun empuk gatot kaca kaduana eta awewe teh joga pruk ke bogoheun teu kudu sae marah ya wayahna kudu jadi jelema hina heula bising ke hidup diparengkeun jadi pamimpin hidup teh bakal bisa neuleuman kana kahayang rakyat kumaha ai jadi jelema hina jadi jelema goreng patut tangke bakal bisa ngarasakeun kumaha karasana ai jadi jelema anu laletik ngancing ingat itu jelema nu galelde teh sabenerna menang nu leutik kan sabalik nu gede teh boga pikiran geus jadi teh oh kitu aki jadi kaula teh ulah kieu kudu nyamar nyumput buni di nu caang negrak bari teu katemong Allah carana nya carana mah kudu salin rupa we ulah kitu salin kumaha carana nya upami bade mercantenkeun ka aki ku aki bade disalinan ayeuna eta gini sanggup mangga kitu mah etang-etang nyumput teh kaula dibobori ku paman Arjuna abeh teu kapenak tah kitu ya ya jadi ngaranna teh fardu kasamu sunat kalampa ulah aya lengkah kapiceun hirup mah saliring-liring dumadi salengkak saparipola teh kudu aya guna timalan ulah tamuh laku lamun tamuh laku teh teh mubadir ai mubadir dina kateranganna ge pan sabagian tina amal-amalan setan ai mubadir mah timalan sanggup mangga sok geraan niprek hareupeun aki aduh aki nah meni jo karaos sekanyaah aki ka kaula kaitu kanu kieu kanu kumaha oge aki mana teu aya istilah timalan mangga aki sangem kaula mangga wayahna rap sidakep sinoku tunggal mateni babahanan catur dria catur araning opat dria araning angen-angen sir budi cipta rasa timalan heg aki dek ngagunakeun ilmu malih warna sok bersihkeun hate pantengkeun kanu kawasa sangkan sapamunut ginuluaran sapanejatina kanan bau lajeng Raden Gatot Kaca meremkeun socana lir malam tumraping api sacidohing metu sakacaping nyata ieu sang pandita nawa Raden Gatot Kaca leungit diri sayakti ilang warna nu sanyata jangelek jadi hiji jalma anu hina udang kase aduh Allah nah jadi kieu waduh ampun moal salami nak kieu moal paur salila nak kieu moal kapanggih Gatot Kaca nyumput teh buni ayeuna mah aduh aduh tah sora kudu digenti ulah kitu sora
teh saiman atuh aya waktu tinggal sora badak. Kedah kumaha sora jeung adat kunti ayeuna nya di malam sok dehemkeun 3 kali dehem lamun geus robah tah ngandung harti ganti weh Nah, jadi kieu. Aduh, jadi lucu sorana. Wayahna Wah, moal salilana kieu. moal tah ngaran ulah Gatot Kaca Saha? ngaran hidup teh budak buncir Dah beres saiman teh mah. Budak buncir. iya Sugan teh budak pahati lalis. budak buncir pinggaranan hidup Budak buncir. Uciren aneh nama. tah wayahna heug milu saemara tangke di mana menang saemara engke putri teh yakin bogoheun atawa henteu nah eta raja pelaturan menang manehna teh bakal bener ngagugu kana pelaturanana apa moal pikeun nganyatakeun ieu hukum menang jelema bisa dirobah ku jelema Ngadek sacekna teh. Sae. sakitu Mangga nuhun Abah. Anu meninggal. Iya. Mudah-mudahan tong salamina kieu moal Moa kan pengorbanan we perjuangan pada aya wae. Assalamualaikum Saha teh? Tuguning aya tamu deui tingali wawun teu kaitu Walah, Saha cing? saha sepot. Atuh geuning. Si Dewala. omat api-api teu wawuh we Kan api-api teu wawuh Tiga nu asuh. pura-pura tidak kenal. heeh Wilujeng sumping. naon sih we marmot naon lain marmot putrana putrana Anak kan bisa kasih guru. putrana putrana ini bau sesungguh teh karena kanjengkol aduh Gusti putra teh pun anak sen nah ya kunaon ieu teh ngadonjeng serikeun anak batur anceu kan Untung mahina sia. Untung mahina. Kieu oge masih kene makhluk pangairan. Pangeran. pangairan nyebut pangeran teh pangairan Aten bae. sami atuh sesepuh abdi ge ditu ngaranna teh irgasi saha kakasih teh abdi lah abdi iya Sophia lah coba lah tobat iya Sophia lah coba sampai ka depak kieu cing atuh Ngaran kendaraan. itu anu pengker abdi iya Agnes aduh eta Agnes sampai ka moyong gitu di mana linggih deh abdi lan iya tebih abdi cek lan di Karamat Jati teh ngidul Beras kacipina. di Karamat Jati ngidul teras ke Beksek Bekasi gitu Bekasi. ampun nah itu abdi mati jono rencangan Pak Haji Sidik nya Aja ini. nya
ibu Hajah Nining teteh ATM abdi. Eta teh. Pak Wahid Bade ka mana sih? Apruk-aprukane kulan. Sakaparan-paran abdi teh hirup teh kulan. Nuturkeun indung suku abdi teh bade neangan gawe jeung. Maklum. Oh jadi urang teh di negara mana? Wah, negara Tebih abdi teh. Tebih abdi teh Alak Paul. Nya. Eta meureun pekerja atawa TKW. Ai TKW mah ka wanita atau nya Tenaga kerja wanita. Oh meureun ngan kade ilegal. lah Bisi ilegal. mawi abdi teh ilegal ya teh. Ilegal itu buka surat. Itu bulan. Nah, di negara abdi mah lain ngomongkeun goreng kurang segala teh hancur. Birokrasi awut-awutan. Ekonomi pon pitu deui. Itu hukum loba dijual molikeun ngana duit. Itu Acak-acakan ya. anu kacida muringkak bulu punuk mah di Departemen Agama aya nu korupsi maca teh dina surat kabar. Heeh. Nya Temen agama ada teh. negara Quran ayeuna teh loba hileud. Barorongnya kan. Nya merajalela Quran eta we meninggal dina surat kabar teh sadinten rugina negara teh 80 miliar leuwih tina kai teh. Da baheula mah baheula zaman dulu hutan tidak dijaga awet. Awet utuh. Tapi kenapa? Sekarang Saprak dijaga mah beaknya. Heeh. Banyak pagar makan tanaman ya. benar eta. Itu juga bige. Sae, sareng abdi teh bade milarian jalmi itu. Aya nu balik ke Dupi itu padepokan naon sih? Ieu teh padepokan tutugan Gunung Rotau atawa Parasu. Kaula Aki leres. Punten atuh ya abdi ieu kumaha wantun. Punten anu seueur banyo laki banyak canda nih maafin aja deh. Aduh. Kagak apa-apa. Kabawakeun. Nya. Not problem. Duh, bisaan bahasa Inggris nama euy. Putra tetenya saha kakasina? Pun anak teh ngaranna teh Buncir. Hah? Budak Buncir. Budak Buncanut. Kakasina teh Buncir. Iya, Buncir, budak Buncir. Ucir-ucir we Lain goreng patut leuwih ti urangnya teh budak. Tong tarik teuing atuh. Gua kadangun. Moal pirang ngomong na hate. Wah. Eta na hate nepi ka kadenge ka mana-mana. Eta ngomong dina hate nepi ka seluruh Indonesia. Sampai tahu. tahu semua. Dupi kakasih teh ngaran kaula teh merah kaca. Dah. Ieu muhun. Ngara kacak. Merah kaca. Kaca. Cing atuh ceuli teh kumaha teh? Teuing nih keuy ya. Teh loba ase teh sok budeg. Ai kudu jauh ka asahan. Bade aya nu diteangan abdi teh kulan sepuh. Naon? Jami. Milarian Jami, sumuhun. Saha? Ai ngaranna teh Gatot Kaca kakasihna teh. Gatot Kaca, sumuhun. Naon diteangan? Residipis teh jelema teh. Aduh eta si goblok. Tahan, tah diajar puasa teh di dieu. Eta aing disebut residipis euy. Tunguna. Sintan banting jil. Jadi Gatot Kaca teh di lemur teh teu kaur nog hayam. Laleungitan wae kulan nyaeta ku Gatot Kaca da bisa ngapung manehna mah da ti awang-awang mah sidik nog hayam teh bodas. Nya. Kayak gua rada gelo nya. Goblok.
Jadi dipilariannya cek Abdi dagang narkoba ongko saha teh Gatot Kaca lain ngomong teh kumaha lamun aya simpatisanana cicing kapan aing teh kerja di wara kudu yang politik ya ulu jadi Gatot Kaca teh dagang togel abdi teh intel kajahatan total nama eta abdi teh intel teh nya tibuser keur dikepung teh ku abdi keur diteangan Gatot Kaca teh lain aduh aing ditampiling aing da keur kieu aduh ampun tahan hate tahan diajar sabar tak itu kulan kinten-kintena abdi bakal panggih tajeng anu nami Gatot Kaca moal nah sabab maneh mah tukang bohong maneh tukang bohong panojo sia marukana moal kabenon meureun kekelenan kabohongan abdi teh naon sia aing ngaran batur dipake aing ngaran sorangan disumput-sumput nah saha ngaran abdi tah tong nanyakeun ka bapana tah anak kaula cir lan kahareup aya naon ya mah sok teguh ngaranna si eta saha eta yae budak-budak kueun punten abah sok cing ngaran kuring saha cir tong gede bohong sia hirup teh uluh mun kasar gitu nah saha ngaran kuring make sopiala cuba nu teh jauh-jauh saha si cepot uluh budak pesantren teh atuh ulah lalawora itu budak pesantren ulah dianggap laduni ilmuna nyaho laduni nyaho kumaha buah ning asak teuing ladu nama tuh apalun burukan teh kan ya bener cepot atawa Astra Jingga ngaranna ya lu pantes saya berada di bejaan feeling ana jauh-jauh dewek nawe tenar beureun beda kesor beda minang di TPI sok lalajo beureun di TPI jadi apaleun sok ai kuring anu tukang ngaranna Jawala Gusti nya waspada hebatnya nu matak lain heureuyaneun ahli pesantren mah geus kajero iya. Atuh da dipigawe salatna tahajudna salat duha salat tobat dan sebagainya puasana tatapana paribasana tekadna ucapna lampahna geus bararesih tara suudon ka batur maca sayat sakalimah teh jadi akhlakul karimah jadi akhlak anu hade lamun ieu maca ayat maca dalil teh kalah beuki gede hulu nu meh bisa macana karek bisa wabillahi roti tuluy geureuhan tuluy dipake ngabanting batur cicing sia di mana cing kuring deh pokona di dinya mah urang amarnya bapak maneh Semar nya uluh sok nyahoan urang mah nya tong ngahina sia kumaha punten sepuh lan percanten abdi
punten bulan seueur banyol abdi mah. Keun bae. Nya, keun bae. Eta kinten-kintenna abdi bakal panggih jeung Gatot Kaca teh bakal. Dah, di mana cecek ulan? Kinten-kintenna panggih abdi. Panggihna jeung Gatot Kaca teh bakal di tempat saemara tuh di negara Tirtadahana. Di negara Tirtadahana, ya. Tadi dinya teh aya saemara putri Dahanawati ngaranna. Keur adu jago di dinya aya jago can kaelehkeun. Ada jago tanpa terkalahkan. Wah betul. Wah hebat memang resepkeun Gatot Kaca mah kanu kitu. Ai kana gelut mah. Kana gelut mah ahlina. Ahlina atuh bisa jadi. Tadi dinya bakal panggih jeung Gatot Kaca maneh. Oh kitunya? Iya. Ah, ulah urang kitu euy. Boga pasporna. Ada kudu make paspor. Nya. Nah bejakeun kitu tinggalkeun ka duruk. Datu mentas ka itu mah kari eta. Bade boga ilu. Wah ngasina ieu bade ngiring nongton mah ka itu kan ulah bebeja dulur abdi we da. Gengsi meureunnya. Ai gengsina gede. Gengsi. Oh, padahal pasti siya minta jajan maka aing. Ya. Kawas alus we. Ya tidak naon aing bade ngiring mah ulan. Tah kitu soal jajan naon di jalan dijamin ku si Ucir. Wayahna we panganterkeun uing nya Mang. Nyalah tidak naon. Tangke di jalan lamun arah lamun campolak karena togeun. Urang podarana ya udah. Aing ngerakeun mah. Tak kitunya. Mangga ulan mangga. Jig Ucir aing nya memaneh dek lalajo. Bareng tah jeung Cepot jeung Dawala. Ridho ka Iwan uing jelema kieu. Hayu Cir teu naon Cir hayu jeung Akang. Hayu lah. Teu naon Cir. Ya aing dek lalajo mah kitu. Tah omat ieu teh adatna. Ngaran adatna ieu budak teh lamun aya kahayang ulah teu digugu hayang naon kudu we. Ulah dipungpang. Laksanakeun we. Goreng adat bisi ngamuk. Insyaallah teu nyaho ngamuk di jalan mah dijejek we inget tingalikeun. Heeh. Sagedena ge tanaga nu kitu patut. Kusi laing dan kayak gitu Kang ku aing pengkek irungna. Ujung ngamuk pugu da sering dibanteng. Sakitu jigcir. Nuhun atuh abah doana we bade lalajo saemara ye nya. Pek. Oh berarti. Ayo Mang Cepot. Hayu sepuh hapunten atuh abdi teh nya teu acan tiasa naon-naon eta keun bae. Anu penting mah panganterkeun anak kaula pangapingkeun pangyaringkeun. Sae. Bade permios abdi kulan bade beli kasantenan abdi nya mangga wah hapunten atuh teu tuang heula nya. Mun tita tadi itu ngomong gitu teh. Ya. Sumuhuna tuh bade permios saya kene ka rumaosan mah kumaha engke. Ya, senang duren. Oh sok. Sami atuh sareng abdi. Nya, kira bade meser atuh. Amangga we geura angkat sumun permios. Pokoknya pisan jelema. Ngulus lampah pun ieu budak bunsir kairing Astra jinga Dawala. Sejang ngajugjug negara Tirtadahana. Sedengkeun di negara Tirtadahana teh parantos lami ngayakeun saembara. Ku seueurna anu ngalamarnya diayakeun saembara. Saha anu tiasa ngelehkeun jago saembara.
hadiah nyata putri negara Kakasih Dewi Dahanawati anu kiwari Dahanawati dina papangungan dipamerkeun aya dina papangungan di payungan ku payung agung gelap kuning payung agung kerajaan cahaya gilang gumilang gelis kawanti-wanti endah kamina-bina nyaeta para pamilon parantos seueur anu marulang ka tempatna sewang-sewangan teu hasil ngelehkeun ieu jago saemara kantun saurang deui raja anu sasatna pamilon teu acan kengeng giliran anu jadi panitia saemara nyaeta Rayina Nalendra Kakasih Tirta Kusuma pamana ieu sang putri iwari parantos ka-20 dinten jalana saemara ieu panitia saemara parantos aya di tengah alun-alun sedangkeun ieu saemara teh bebas ditonton ku sajumlah hamba rakyat negara anu isalan mah komo dugi ka ngajajar tuangan cocoan jeung angean kitu kaayaanna atuh ieu alun-alun nagara Tirta Dahanal jadi lautan jalma anu ti tebihna anu ti caketna kampung padesaan pada Buddha nonton saemara panitia saemara Tirta Kusuma parantos aya di tengah lapangan Kakang Pati parantos siap iya siap kesenangan tangku nyorang kehancuran mulampah orang di dunia Allah tengah konangan tengah konangan mana lewatan wates wangi pasti dirinya diliwat ngelewatan wates wangi pasti dirinya diliwat
bukan ayeuna gelar katertianggi negara urang merdeka wujudna proklamasi salaku warga negara ulah rek pati-atia najan bangsa suku beda-beda tapi tetap Indonesia Pak Haji Sidi Indonesia ulang orang di dunia kita noh konan ngeliwatan wates wangun pasti dirina diliwat Pak Haji Udung pasti diri nah diliwat Abah Kamsir sepanjang urang gumalar Mamang Boib ulak tenggatnya ikhtiar ilmu tungtutunya siar nu awon perlu disinglar nu awon perlu dising pangunggulna kabatul osok mualang salam sokti nanti dan apes eling kapur madu mati Pak Haji Sidi Purwani kurang ajar jadi bangsa ibu ajan ini merdeka perjuangan Nusa Jati putra putri Indonesia Bajanun ulang tanah negara tong diperkosa ibu aja Epon sok ngomong direkayasa Sahya sesekar niwang sakaya gilang gumilang cahaya gilang gumilang gilang gumilang mana raja Rayina Raja Pamana Putri anu jadi panitia Saemara parantos aya di tengah alun-alun Tirta Kusuma kakasina atuh teu sabarna anu nongton sorakna cing panitia gerak-gerak panitia gerak-gerak panitia gerak-gerak panitia ya darah keluar mangga antos
antos nah ainu lalajo abong bebas Abong bebas. panuhun dina waktu ieu Naon Den? dinten ka-20 ieu nguningakeun kaunggulan masih kene dicepeng ku jago Saimara kakasihna Kakang Tirta Sakti Putri Dewi Dahanawati parantos aya dina papangungan palih ti kidul pamilon peminat mung ukur hiji deui Wah, saja. Kurang aja. nyaeta kakasihna Prabu Bima Kendra ya. Bima Kendra Rip. Nanging panuhun sate asana prung oko begalan pati antawis jago sareng pamilon Baca. dihaturkeun ka patugas keamanan supados tiasa ngatur anu nongton oge anu nongton pisan cing tiasa ngatur na diri sewang-sewangan Diamankeun kuno sanes. jadi penonton anu tertib atuh supados diatur nate anu penek ti payun anu jangkung ti tukang Pamilin ke tukang calik atuh nu dipayun. atanapi anu dipayun salik saya anu dipengker tiasa tati Beres. Anu ke tukang mah calik nu dipayun mah. anu isalan palih ti kidul jajarkeun dirinya Wah, beres. ka ibu-ibu Aya naon saja. panuhun nongton ulah bade ngahiji sareng pameget Nah aja. Nah. bilih aya nu kokodok Kesempatan. eta oge sakedik ageungna bakal ngaganggu kana lansarna ieu Saimara ya atuh sajabina ti kitu Nah, kanu isalan atanapi kanu jararajan cangkang suuk bungkusna sareng sajabina ulah di mana wae mission eta runtahna margi di tiap-tiap juru alun-alun aya wadah runtah Katong sampah. ciptakeun puseur dayeuh anu bersih ciptakeun puseur dayeuh anu endah kalian henteu sakedik ieu tamu-tamu teh aya anu ti luar negara wah, beres. Pasti atuh Den. sajabina ti kitu nguningakeun Naon ja? ieu Saimara teh memang diaturkeun ka pamilon anu mung hiji deui Bima Kendra ieu Saimara aya pelaturan anu kudu dijalankeun Naon aja? Cing, naon aja? kahiji teu kengeng nyanak pakarang kangkang kolewang bedog ari congkrang ka gede-gede kakris jarum sapotong teu kengeng di sana ka pakalangan inggih kadua dina prungna oko bekalan pati teu kengeng nyolok panon najong larangan inggih mangga Mangga ja pelaturan. katilu teu kengeng aya tungtutan di mana aya kasilakaan boh pihak peminat boh pihak jago semplak tak potong leungeun beh dituna dugi ka maot teu kengeng aya tungtutan tapi kena bebas ku cara hukum Saimara Ya, Geus perjanjian ja, geus perjanjian. kalayan aya pelaturan anu anyar Baca, ja, Bang. ayeuna mah bebas Bebas naon ti dinten ieu hasil gempungan
tadi wengi saya marah bebas dugi ka gelang kongkorong dipasihkeun Oh laras bener kange ngahinarkeun eta kajadian Sumohon dihaturkeun ka ibu-ibu dina tontonan ieu ulah ngange perhiasan wah beres Gua ada kawan. sakedik ageuna eta teh mancing kajahatan beres ulah pamer hingi mangga beres sakitu rupina mangga dihaturkeun ka pamilon anu pamungkas margi dina danget ieu teu acan aya deui anu daftar mangga Bima Kendra diaturanna lagi Buat kapos somot gitu woi. Yai Danawati mudah-mudahan lah poe ieu jigana bakal kagonol ku akang ieu Bima Kendra Wah tani. saya sadrek Bima Kendra iya parantos sayogi tanaga emutan iya geus Kurang hafid ya. uninga kana pelaturan apa temenang nyolok panon temenang nyekek temenang najong larangan temenang mawa pakarang naon bae oge saya nuhun mana jago saya marana ina rupina bulan dihaturkeun ka jago saya marah wah Woi, iya, Edo abah Somot teh. Oi. ah akang kunaon gogodai ya. naon Mula lajo nepi ka kawas lulut tadi lu. Terus di lokasi kemarin eta. meuni kasih urut Tapi euy dewek larak lirik ka itu ka dieu teh neangan juragan Gatot Kaca eueuh. ah acan we Pantes teh keuna ke barigu ela lajonya euy. ya pantas teh keur ngadar mikot Aduh. Mang Cepot Naon? alah aya jajan nu si util Mang Cepot Naon? hebat awewena gelis Heeh, pangna di saya marakeun geulis. garis Mang Cepot hayang milu saya marah Mang Cepot Hah? hayang milu saya marah Saya marah naon? bogo ka putri Bogo ka putri. heeh Ai soal bogo mah tong borosi laing da dewek ke hayang. Ngan si ngukur ka kujur, daekeun putri ka si laing. sing nalipat maneh Dasang kelang mana nama dah. Jangan bikin malu goblok. Emangnya lu itu siapa? Hah? Nah, ini yang membawa kamu yang malu mah goblok. Orang jelek seperti kamu mau kawin kepada anak raja. Bikin malu loh. Bego. Kalau jadi manusia itu harus ngukur ke kujur. Paduli ceuing jadi campur aduk oge. Nu penting mah jangan sampai teu harti. tolong daftarkan Mang Cepot saya mau ikut saya marah Yeay. aduh
Pangdaftarkeun. Ya, ojok. Hiji, dua, tilu, opat, ayah keneh karep pikeun ngalawan. Ayah keneh, oh burura, ayah keneh naon, ayah keneh. Jadi Dahanawati samet ngimpi meureun Kang. Doraka jempe atulanan. Doraka tinu kolot meureun aing deh. Bisa jadi teteh kula. Hampura nyai. Dapur ieu. Haya. Jaga hidup. Nguningakeun kaunggulan tetep aya di jago Saemara. Hidup. Sok tang deui saha lah. Beres. Kagok. Jangan diteas kerja. Setengah jam deui upami teu aya anu daftar, ieu Saemara bari ditutup. Oh gitu, Cak. Mangga paliti wetan aya. Paliti kulon. Kidul. Paliti kidul. Paliti kaler. Tah aya tah. Coba we sukana. Saha? Sukana tuh pijodoh. Abdi yang bade daftar. Lain si buncir meni keukeuh. Oh kan baik, udah daftar. Antep cenah dipaehan ah. Baru udah Punten bawa kulan. dia tuh. Tah. Ka kuping ieu teh bebas Saemara teh saurna teh leres. Abdi bade daftar kulan. Bade daftar sumuhun. Wani nya ngawani-wanikeun maneh we kulan. Saha nu rek geludna? Itu rerencangan abdi tetangga dekat. Saha ngaranna? Namanya Budak Buncir. Budak Buncir wungkul. Budak Buncir Sutisna kapungkur mah. Nya. Nya. Tetangga dekat eta mah de. Cobi cenah ka dieu. Heuy, bawa ka dieu. Bawa kita benar. Oh iya. Namanya. Bukan ini. Bawa si Buncir. Sir. Ye. Eta goreng patut. Pantes datanya juragan Gatot Kaca cepot. Oh, gara-gara. Montong daftar sia. Mangkaning loba jelema kedua. Gatot Kaca ka mana ya? Wah geus eueuh kieu. Tah aya tiluan baru daftar. Punjen. Karunya gede kahayang nama. Keun antep cenah dibabu ku patih geura. Lain gede hate. Cenah dibabu ku ieu ku jago Saemara sok cenah modar. Abe aku dewek teh tega dipaehan ai kitu mah kuleungeun batur ah. Bisa Kudu dari diceuing. dosa dikuatkan baik kebaturan apa. Saha ngaranna? Abdi Budak Buncir.
di mana Itu tugan Gunung Parasu. orang kampung Oh, mohon ampun ini tak pangna cenah dipaehan oge ngerakeun leu Ngerakeun bawah teh. ngerakeun eta ku kasar ngomongna ce bogoh ka putri bogoh. wani gelut Sok. tuh ai kawanina mah gede Kawanina mah bener. obat teuing ampun tapi dina Saemara ieu teh cir teu meunang mawa pakarang Siap. teu meunang nyolok panon Siap. teu meunang najong larangan Siap. Siap. ngos tobat ari ieu anu pengker abdi kulan saksina sawios lah tapi ieu teh kengeng aya jalmi salian ti jago di tengah lapangan sawios anu bade kasisi we ieu mah jajab pungku nya teu naon paman kulan siap mangga paman mana den Matanan pendatang baru gitu tah. hah iya naon ieu teh karunya gugu we karunya bisi heureui sanes aduh anjir sia wah bonteng ngelawan kadu atuh Awa beunang. Jadi cuma iwak macam gepeng cilaka kelas berat diadukeun jeung kelas ringan cir wani ka kaula eta ku wani eta sugan gempeur sugan naon oh riuk-riuk teuneng pisan sia teh nya kitu teh hawa awewe mah sana jadi sing-singan ku uka-uka ge da tetep we neuk treugning ngaranna budak punjir Ya. mun maneh ngelehkeun kaula dikawinkeun ka anak raja Sae. Nuhun atuh. sakitu we kulan mangga anu pengker supados ka sisi lapangan wae sae kulan cir ini darurin. oh hampura we akangnya Ya. dabongan kahayang si laing Ya tenang lah. oma ulah nyahkeun kakak di mana aya kecelakaan Wah. da upami si kakak teh aya tuntutan naon-naon teu ya tuh ulah lalawora mangga atuh wilujeng ngeklen ieu wileuyan cir Khawatir Kang ah. samet dieu meunang aing panggih teh Oh iya dang. aya ka cir nya cuklat punten pemaihan kana sakalian Doakeun emang cepotnya. innalillahi wa inna ilaihi rajiun wek dek beli boeh dina kedung si lain tahlilan dong Aku mah hirup we aing mah. bedanya nu tereh paeh mah tuh ada Baik kan. karunya si bunjir euy mangga siap maneh nek nyerang atau hayang diserang Umadinya we. Kumaha halusna? ya cikan atuh Tarik atuh. nang tang abang bebenyit aduh itu Orang tarik. Aduh. loh hampura dulu sir hampura Aduh. ish kuatan mana euy Aya perlawanan.
Cing sok males. Punten atuh. Sok. Enon teh. Wah, hebat Punjir. Oi. Hebat sih ya. Allah, oi, budak Punjir hebat, oi. Hebat, oi. Hebat Sojer. Perlawanan Sojer, oi. Cir. Punjir. Anjir, tunggulanana hebat si Punjir. Nguningakeun pun adi teh. Bilih para wargi teh acan uninga. Eta si Punjir teh pun adi. Tuh. Nomor saya geuning euy. Pena stiker sayang tumampara. Ieu patih anu kasohor galak jago. Ditampilin ku budak Bunsir ngalepak teu emut di bumi alam. Tersangka teuing teh. Tersangka teuing Muncir. Halo, pun adi. Aduh, tersangka teuing Cir. Nuhun Cir. Maneh teh sugan teh sakti deuleu. Nya. Hebat deuleu. Omat putrina keur deweknya. Ulah tuh. Aduh, Cir. Tersangka teuing. Hebat Cir tersangka teuing. Aduh. Mangga tinggali Persya. Jangan roboh. Paman, Kakang. Aduh, kumaha? Allah. Aduh, ampun. Aduh. Tersangka kumaha ya? Hebat Buncir. Wing tere kawin euy. Sorak kenal dia. Tinggal itu papangungan putri di lingkung ku buta-buta. Alah putri narek aya nu maling. Putri narek aya nu maling. Tolong aja. Buncir. Tulungan heula itu putri salametkeun heula. Anu mana tuh? Paling. Anjir. Wow. Si Buncir dulu bisa ngagajleng meni luhur. Cing, bantuan mang, bantuan. Saya. Ayolah, saya. Ngabdi. Paman. Ayo Kakang. Nyai, tingali paman maneh silakan Nyai. Sama marah pada Melayu.
bangsaing dek milu saya marah tuh diterima deh carana ieu putri dipaok wae kurang ajar bibi mah tinggal aya buta kurang ngajar sia wayahna nyai punten nyai tulungan kaula tenang kemana putri dah euy hah sok siap dulu aduh siap menang jodoh ai menang jodoh waduh awak itu yang hodel kemana alah amin ya Urus sokot mama. awak aja dia mau wakil ngaregok wakil keketayapan wakil dileret sok Kang ai batur di pangku ai henteu kabina-bina teuing sia jadi anu menangkan saya marah teh maneh buncir ya mohon aduh ampun teuing eta mah bade karesa nuhun teu karesa abdi bade wangsul aduh ampun teuing buncir neng dari rumah tangga teh kedah sakinah mawadah warohmah kedah bahagia ari neng teu bogoh mah abdi mah bade wangsul deui we neng tong da moal maksa neng ampun Gusti ampun teuing ieu Dewi Dahanawati ceurik ngabangingik dina lahunan budak buncir di antara daek jeung teu daek nanging ieu budak buncir karagragan cai soca ieu putri leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana jangelek jadi Raden Gatot atose tobat geuning ieu teh sadaya-daya ieu teh budak buncir leres saha nu salarasna kaula Gatot Kaca di negara Amarta aduh ampun teuing Agak. Wayahna init. Moal ngawin, lain moal ngawin, ayo nunungan. Init. Omat ulah bebeja geus beunang. Aduh, agak ampun Gusti. Kate budak buncir teh, ha?
Ya halo ampun saha sok mau kan nog deh saha nu dagang togel teh aduh ampun ding aduh ampun ding alhamdulillah jang gening neneangan Gatot Kaca teh sarua we jeung neneangan seuneu mamawa obor. Oh. Neangan cai nyuk curug leuwih. Kaeta. Hapunten kasadayana pamirsa muga-muga we boh anu aya di TPI di dieu sadayana anu aya di payuneun TV muga-muga sadayana paranjang yuswa arageung milik. Amin. Pakang saparakanca nyangakeun sabrang salayan we lebet ka cabe mah henteu nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu etang-etang kulum sonten-sonten mih ngalamun Amin. ku kituna permios sanes teh sono pamitan sanes